sebenarnya nama DT CEO yang tertukar toh. Kayaknya kalau unenya euy. Bagus teh tuh. Tertukar jeung saha? Tertukar jeung kenyataan. Ya bagus. Tapi mundek benar jadi CEO ieu mah toh. Pamilikeun motor ku dewe. Lah atang sok loba tinggal untuk deka. Ai barudak teh di marana? Teuing di kita apa nya ai? Rek di tangan. Ayolah sugana ya tuh ai karek bako-bako ieu mah nya. Ayeut sirit mah bala deh ka dina tuh. Atuh nu musingkeun teh namahan jadi dua meureunnan deka. Yo dari geuningan pengangguran teh. Ayo we sing lalu mau ke staf gimana? Da deka pengangguran ge pengangguran terhormat. Wajib, hade euy. Arek milu gawe jeung dewek. Gawe naon euy? Sakirana kuat jang mayar RC tanur mah gaskeun dewek kalah. Ai gaji mah gede, 10 juta per bulan, kan sia sanggup teu. Sanggup deka. Emang gawena naon? Nyabutan jukut ku bool. Wah si goblok mah sia. Rek naon sia ka dieu mah mau si Jarot jangkar kehead mah. Jarot banget sia hurung. Michael ngaran dewek mah. Lain dak. Lamun isukan kiamat mah rek naon heula euy. Deka rek salat heula, rek minta ampura ka Gusti Allah. Naik marek daang heula we bisi teu mangih deui dahar engke. Di mana rek kumaha toh? Dewek mah rek nagih hutang heula we meh nyase. Ayeuna bogaan hutang ka manehnya toh. Sugan we atuh aya nu ngaku deui ka. Ampun deh karek boga hutang segitu geus omong sia mah deh. Hei ke lobakeun mah hutang sebalik ka akhirat. Samun dibawa malin harta, hutang. Iraha atuh bebal ek mayar hutang kopi ka AA teh deui ka. Ih. Lain hutang atuh ke head ari kopi mah eta mah investasi persahabatan. Alah, diberkati. Nya bagus. Lamun kitu carana mah dewek oge rek investasi gorengan we atuh. Sarua dewek ge ek investasi udud. Cungur eta ngabararangus meniru hai. Engke dagangan kolot dewek meureun. Ludas deui ka. Ih. Bae atuh da eta mah kolot maneh lain kolot dewek. Ngabararangus lah teu boga duit pengang ini atuh kos tong ngeret lah. Tong ngadat atuh, pan kita teh friend meureun. Pren cadok sia hurung mantap deh ka. No. Jangan balik mah ka ditu. Bagus.